Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin kaum muslimin yang mulia, rubina keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Fatah dina hidangat pawiraos ginururan rahmat anu agung dina raraga hiji meemut peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua acara alumni Pondok Pesantren Raudhatul Fatah, katilu nyambut sumpingna sasi Ramadan. Dumasarkan eta hal muga-muga kempelna ngariungna urang sararea dina tempat dina saena sing jadi saksi jaga dina poe kiamat. Dina ngalangkungan hisab jeung mijan muga-muga sing dipayungan ku rahmat jeung ridhona Allah. Bari hasil syafaatul ummati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau muga-muga guru urang sadayana sing dipaoskeun yuswa anak Allah. Mudah-mudahan di pesantren langkung majeng oge muridna semakin bertambah. Para alumni mudah-mudahan barokah manfaat ilmu. Oge muga-muga bisi diantara jamaah nu hadir aya tukang tani, muga-muga ku Allah sing diuntungkeun sabab tanina. Lamun zeug aya tukang dagang, muga-muga ku Allah sing diuntungkeun sabab dagangna. Nu kagungan ilmu muga-muga sing barokah tur manfaat ilmuna. Nu boga jabatan muga-muga sing jujur adil tur nyaah ka rakyatna. Muga-muga ilmu dibarokahkeun ku Allah, jamaahna istiqomah dina ibadah. Lebetkeun golongan ahli ilmu, ahli masjid, ahli Al-Qur'an. Bi barakati Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gagantun kapainan para alim ulama, para kiai, wabil khusus kapainan sahibul fadil al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Fatah kersana abah anu kusing kuring dihormati. Kapainan al-mukarram ketua alumni Pengresa Kiai Haji Yusuf Ghazali anu sami sing kuring dihormati, wabil khusus mubalik pertama oge kori anu sami sing kuring dihormati, keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Fatah, wabil khusus panitia penyelenggara, mengatur waktu pembacara, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat anu sami nampak hadir di tempat anu mulia anu sami sing kuring dihormati. Kaum muslimin anu mulia, wartosna numutkeun beja Nabi memeh berangkat teh manahna dipinuhan ku ilmu. Dan lain hardina ilmu Nabi tekor, ilmu Nabi pinuh gudang bumi, pinuh gudang langit. Da wartosna moal aya deui nu pangluhur-luhurna darajat jeung pangbahagia-bahagiana iwaldi hiji jelema mukmin, kadua nu boga ilmu. Ai jelema sok salah sangka wajar bahagia ayana dina duit, lumatak dubuh luput nyawa ngorehan duit kajian jauh salat jauh ngaji, salah kabina-bina lamun bahagia ayana dina duit. Nah dengan nyuhunkeun kursi plastik ieu patuangan pamrada ageung punten
tidak teman nedet kan jadi enggak punten atau lamun bahagia ayana dina duit nu ngasaan bahagia teh ukur pejabat jeung pengusaha nu loba duit matak salah kabina-bina lamun nyangka bahagia ayana dina duit lamun bahagia ayana dina duit nu ngasaan bahagia teh ukur pejabat jeung pengusaha nu loba duit jelema miskin urang Ciburial mau ngasaan bahagia padahal bahagia jangan sararea malah murah bahagia ke miskin modal lagi cukup jarum coklat hiji nagok dina kloset bulrut kan gitu termasuk santri ngalah bahagia murah imabah punten kitu anak mudah-mudahan ieu hadir di payunan guru ulah kalebet sul adab ibados gaduh pasantren leuleutikanan teu jeung sakola ari kobong teh ngariung imah di dieu eta lamun santri nyatu sabalah sarang 10 urang sabalah sarang 10 urang beres dahar kerunyung nganteran celebek deui dahar majar kumaha bahasana urang cuci mulut deui ku kejo kitu kan katinggal bahagiana teh di dieu dijejel liang teh jebol pan lompat ka WC nilai rokok teh bari lompat ari pawon karosan deket WC santri da kadenge ngabledagna teh malah kukuring dibayangkeun cing teh lamun eta kloset lain tina keramik kawasna bencan ku kitu ge bahagia ketak catat bahagia mah lain aya dina duit lamun nyangka bahagia aya dina duit salah kabina-bina nu bahagia mun nu boga ilmu jeung nu iman dua jelema sok salah sangga deui mangjar nyangka bahagia teh boga pamajikan geulis salah deh justru semakin gelis semakin mewah semakin mahal perawatanana awewe di dayeuh awakna kumpai pakulitanana koneng umyang ampir pahili jeung cangkang pisitan bibirna amucuy beureum ampir pahili jeung buah galinggem eta mah barang mahal perawatanna ge jangan nelan halisna bejana teu mahi ku 1,5 juta gak jeung awewe anu kulitna hawuk potongan beungeutna dilanjek jeung kotak amal ulukna hampir dilanjek jeung bujur tong nyebut pendeknya bisi kasih nu bulet eta mah barang murah jangan nelan halisna ge cekap ku 1,5 juta kan tenan wajah tempat sae ilmu teu aya masanten teu kungsi jadi awewe pinter neangan duit najis naudzubillah min dzalik hadis sahal mungguk majikan pinter neangan duit cenah salaki neungan duit dina selap kopiah teangan kapangih bae kitu mah salaki neungan duit harapan taplak meja teangan kapangih eta teh tangtunganana kemajikan so teh watakna watak bangsat boro-boro bahagia asa kasiksa kagungan garwa jiga gitu ngan keur santri bebeujeuh ulah goreng teuing bawa pamajikan naon piomongan ini kewenangan ambrok jeung alumni punten ari ieu teh pun biang gitu geulis teuing ulah piomongan ge cek nu nempo teh eta awe teh geblek dedeleuan meni kudaek kalalaki petot tapi ari keur santri mah pangapunten geus dijamin ku Allah ladang ilmuna tong bab capekeun bab tuangeun bab boga pamajikan kiai mah ustad ajengan gareulis kabeh naon diangkatkeun Allah darajatna ladang ilmuna teu percaya korehan ti kulonna Serat Banten ti wetana Serat Kuningan bener kabeh ge majikan kiai mah gareulis naon sabab boga ilmu cik urang Ciburial haji saha geuning urang pernah nempo aya ustad pamajikan goreng eta mah apes matak nu goreng nu geulis keur kiai nu goreng keur hansip kok bari keur awewe ge salah kabina-bina lamun bahagia
boga salaki kasep. Justru bahasa yang tampan banyak tingkahnya, yang kaya banyak ulahnya. Pan itu cuma mah jeromali. Malah kasih iksa boga salaki kasep. Mingguan tara berjamaah henteu ngaji tara daek. Kanapakahan mewajikan tara hirup bertanggung jawab pagawean ngan ngusep haja. Punten di Cibuduyang sok aya nu samancing. Aya tong dicari lanjutkan. Malah awage kudu bangga boga salaki tukang ngusep. Naon sabab moal aya di manusia pang sabar-sabarna jual di tukang ngusep. Ngabelekur di wahangan ngusep lubang di maghrib tepi ka subuh perang nage jeung tuduh ngalawan tiris berhala nage ora hejo ora ulang. Najis kuring metesan pelakur berai berang dalin balik ganti jejer ku jejer genggeh panon poe surup ganti di ngusep lubang mesti lu poe ditanya kun rek ngarip akang nuju mancing semuhun tos sabaraha jam tos 3 dinten ceun rek ngarip enging tina ngusep 3 dinten moal jawabanana dalin yang tuna. Dia mengelaksanakan kasab ikhtiar rezeki ku Allah geus diaurkeun kudu jejing dina makom asbab mah wajib dikorehan nu jadi nilai pahala lain hasilna tapi prosesna bari ieu mah nguseup teh ngalatih diri we nguji kasabaran rek mencrongkeun basirah kana gerak apalna Gusti boro-boro hasil teu disanggut oge moal ngarasulna ceuk rek ngarit wagoy gini ieu tauhid tukang nguseup. Alumni Ciburial ngoloyor teh nu rek ngarit kalor nu ngusep teh disanggut kene dalwak lieu teh dicopot jejer bari dikeskeun dasar jejer anjing cenah ongkoh tadi rek ngalatih diri rek mencongkeun basirah kana gerak apalna Allah can disanggut ngarasula jejer dikeskeun berarti katawis tauhidna teh kakarak seret bibir can parat teu dikana hatena. Malah tadi kati jali ke bibirna lagi mabokna dasar juri koret kan. Oh, pikir ayo sok ngerigian juri ka bagus nih. Maka nyebut juri koret. Malah can puas keneh aya batu segede salon. Ya angkat ku si eta totogeun ka leuwih bijil cenah sia juri koret. Perkosa ku aing cenah sia. Eta sugan arek balik ka mengkol kana kulah ngilo lauk lepaskeun tungguan ku si eta. Sing rek nanya ari lauk dicai diuseupan ngarah ka mana? Ngarah ka darat, ari ieu lauk di darat di kilo dilepaskeun di tungguan. Kalakuan lalar gawe cager di begitu. Cager mata nguseup oge. Ngan kacek mengkol tina agama. Matak wangsul deui tong nyangka bahagia teh boga salaki kasep ilmuan mah tetep we moal bahagia. Nawi ieu para alumni alhamdulillah wangsul di orang keduh ku kabarokahan terus tamplokeun doa tina lamai abah. Satu semangat spirit dikersaan di kuningan angos lingih alhamdulillah. Mulai qada Allah rek naon di ka kuningan. Da awewe magarilis keneh urang Sukabumi. Nyarita kitu teh pan sok ngaji ka belah ditu dimulai maja tepi ka Cikijing letak apal tara diserengkeun pan kaleret Pak. Tapi qada Allah tak gitu saha manusana nu bisa ngarek ngahalangan kana iradah qada Gusti termasuk yang ngaji teu pisan-pisan dianggap ditumalkeun anu geus kieu we gerakna Gusti yang haji saha penting ieu ngaji rek ngomong naon. Maka jelema teh sok capek teh ilmuan. Tadi nama rek istirahat bulan puasa rek pasaran jeung santri. Tapi da Gusti ngerasakeun alhamdulillah. Tak kieu nu ngaran anugerah di tengah batur musibah teh. Pan tadi kita kajengan moal aya deui pang badag-badagna sedekah ilmu. Ari masalah rezeki mah da eta mah tong poporose geus dibatas ku Rabbul Alamin.
kudu riweuh ayeuna kantenan beas mahal parat ka Ciburia Parat. kade dituluykeun tah eta ladang di jogedan teh beas oge teu dikanaranae nu nauhid mah teu riweuh beas mahal ge paduli teuing sawios teu boga beas ge teu boga pare ge teu penting boga beas teu boga moal rek ringgang nu penting boga kejo sanggup ge teu boga kenah eta rek ringgang nu penting abdi dahar cek Allah dahar ge sia moal moal ka Rasulullah nu penting abdi jajan dadi pare teu bika beas teu bika am dihuapkeun teu bika digayem pan tujuanna jajan percuma nyatu sampai 18 kali itu matak jaga tak kamlingrang bukti rezeki mah lain urusan jelema urusan Allah tadi ge pasrahkeun tawakalna ka Allah dijamin ku Allah ayeuna we leulitikanan beres ngaji di dieu nyanak besek tos dibagi tos tah oh, kan gosok ngebagikeun besek tengah-tengah ngaji teu sopan eta tok bagikeun tengah-tengah ngaji besek dahargaan kana besek batan beungeut nu balik teu ari haram mah ngan pantes teh pan kitu lain lagi kuring ngaji mustami gadagidi itu jiga nu itu di tukang termasuk nu motoan ieu ai haram mah ngan pantes teh punten di atas iman takwa teh akhlak puncakna ilmu akhlak sanajan alumni Ciburia sirahna ngagolak ilmu agama jeung pengetahuan umum tapi akhlakna jare patut tong boboro manusia sireum waheun ngahargaan ka manusia jebrok ilmuna jare patut akhlakna mangga tukang foto rek gada gini tong calik sok tuluykeun ngan pantes teh dari bicara akhlak lain bicara halal haram lain bicara hak jeung batil sanes bicara sah jeung teu sah tapi bicara pantes jeung teu pantes tah ieu hiji sahal mae kopiah kade lain kita agama ngan cek agama tutupi mastaka cara nutupanana ku kopiah mangga ku kayan kitu naon imamah disebutna ku nabi dicontohan ngan akhlak budaya kiai di Indonesia khususnya kiai pasantren salafiyah komo keur ngaji nutupan mastaka teh ku kopiah sok kuring enak ngaji make helm pantes mah mau aku abah ke pasti ditilang cara model ayeuna di dia di panggung di meja roboh ecai ke pangan teh dengan pantes teh ecai herang mah teu jig-jig ke Ciburia di mah ge badeg betul Pak dia menjelaskan pantas jeung pantas. Nah, ieu disarung ieu lain kita agama, disarung ngancek agama, tutupi aurat, cara nutupanana ku sarung mah ku lancingan kita naon. Ngan akhlak kiai pasantren nutupan aurat teh ku sarung. Ka mana-mana disarung. Kuring rek umrohan, rek hajian. Batul masuk pesawat teh hampir 500 urang di Caralan. Ngan kuring sorangan disarung disares burut itu di samping ngan bagian tina akhlak budaya kiai NU kemana-mana disarung so kang pada dipoto di kali mah enggak akan mau digaduh sawan Oroi tamat sana seure saingan maka dianggap heureuy nyaritakeun akhlak oh, kurang gabungan garwa nya geulis aya ilmuan pantes akhlakna ajri atuh ieu mah pribados sedina rompok gabungan garwa karosan pemajikan teh awewe teh ilmu aya di bulan pasantren bari dididik napol didikanana lamun keur di ruang tamu melecus ngarokok kurunyung teh dongkap bari tebak teku bi punten ngawagel waktosna manawi badai dipangdamelkeun kopi akhlak teu dikabelak masih nangtung ulak canggeng kopi teh jadi ngan ku sabab akhlak tepak teku heula bi punten ngawagel manawi badai pangdamelkeun kopi cing teh manawi aya waktos bari ridho mangga pangdamelkeun antosan sakedak
Jadi ke dapur nah cai beres sidangkeun mi cenah mangga kopi teh. Pilih kirang kopina sasangem pilih kirang amis nyarios suruh putih nu nah cing teh pahit kopi teh ngobokna aduh gak takaran nama sami cara biasa pahit cing teh nah cenanya henteu amis kawasnya manisnya pindah ke muka kamu cing lain lebay dah romantis teh ku nabi dicontohan bah leres dah tingali nabi kakuang garwana manggilna ya Humairah istriku yang cantik yang kulitnya wajahnya kemerah-merahan ngan urang mah urang Ciburial majikan tong ya Humairah da manggar dia ganti we ku bahasa Ciburial mamah neng geulis bojo akang anu pinter anu geulisna dilanjek jeung bidadari geuna cokor na pieun ku tapak borok majikan nu sing hade naon sabab ku nabi dicontohan akhlak bagian tina akhlak loba jelema bodoh ilmuan manggil pemajikan sanggeunahna dumeh kulit pemajikan hideung hei Hajar Aswad kan kumaha geuna kunaon pangna nabi nyontohan romantis kitu hiji nabi nyontohan dua akhlak nabi luar biasa tilu nabi kuninga yang fitrahna kodratna kaum awewe perasaanna halus tanggo baru dipangjanung keun ngade nyanungin anak muntah abad aros tu kaum ibu belah ditu laras halus mudah tersinggung awewe perasaanna halus suarana halus kulitna halus matak awewe mah makhluk halus sudah lamun alumni Ciburial bawa pemajikan bawel tong ditemal baca ayat kursi ke makhluk halus masih anak kunaon kursi tapi lah kadar kupun bojo di Bang Damolkeun kopi ngagurat dina hate teh tong nyabak ke luar negeri ke Ciburial nganteng hate teh pemajikan nu sok mengyieunkeun kopi di imah mah hayang kopi teh kudu ngaji mah ngaji aya kopi eueuh tapi tong ngarasula da rezekina cai heran tarimakeun lamun aya rezeki mah pasti datang hari eueuh rezeki mah ti Allah panitia teh pura-pura teu ngadenge maka tong ngarasula da geus nepi kana waktuna mah bakal anyuk wangsul deui nu luhur darajat nu bahagia mah nu boga ilmu jeung nu iman di dieu belajar para alumni rupina bah ayeuna pesantren teh terus adilanceuk jeung hotel kapungkur mah ieu jalan di kiai ayeuna kalaman termasuk pribados rumah santren di tahun 80 ka itu belajar dari pesantren teh salah hateupna ku uri atuh ayeuna mah pan ku granit gorengna ku keramik harita mah ku awi nu dicacag teh ngaranna teh palupuh atuh santri teh sarare atuh palupuh betaheun tumilah teh karak sabulan ge di pasantren geus budug santri bebeja kajengan teh pangresa manawi kawidian abdi bade wangsul heula kunaon cek guru umawi abdi teh teu damang naon budug cek guru tong balik eta teh kataekan kapangi ayeuna mah lain kataekan dihakan tumilah malah harita mah termasuk musholana musola teh ku talupuh malah pernah kejadian imam geus uluk salam makmum masih kena sujud da kumisna kecepet termasuk ini alhamdulillah punten ieu teh guru sami di Ciberem kan kitu cek talim ge injuna guru allokna guru tetep we sarua takdimna teh cara ka guru insyaallah barokah ku Allah dihujankeun tapi alumnian teh taya sanes rek kalak berkah mudah-mudahan wangsul di dieu sing berkahkeun amin ngalogat harita mah mangsi gendur nya Pak atuh kolamna teh harita mah tina harupat teh dieuna paku anam caangna ge sanes listrik 3 ki harita mah cempor da beres ngalogat dikodek teh liang irung di kamehong tapi guru ngadidik murid luar biasa karaos tadi ku haji
Nuti kuningan diuniakeun abah jiga kumaha ngawakafkeun jiwa ragana demi ngawurukan bari tanpa pamrih diwawal-wawal kasantri timiti bismillah dibejakeun timiti bakna bak jaidah bak asliyah jeung saterusna jadi mudhaf Allahina mudhaf ilaih rahmani rahimina sifat kahiji sifat kedua eta teh double jabatan teh lapat Allahi teh sajabat jadi mudhaf ilaih teh jadi mausuf alaih guru teh diwawalkeun tapi ka i'rab nu opat teh guru sing cerdas itu dibagi keduaan opat bagi dua kabagian sari ewang tilu ewang matak santri mah kiai datang ayeuna usum politik teh pan orang politikus gitu 2 tambah 2 teh lain 4 bisa 18 cek eta matak loba ngawadukna teh tapi santri mah kiai jual-jual ku ajengan teh ku guru teh kunaon pangna bisa 4 bagi 2 kabagian tilu ewang dredeg cek guru teh apan aya nu mustarok cek guru 2 tah harapan nasab aya nu muhtas eta mah is khopat jeung jajem tak ieu cek guru teh cek albiahna warab awan nasbat alan iroba lismin aya tuh alumni lismin apanya hubungan sama kayak ngundang kiai pesantren temun ngundang sarjai mah dan buku apalan albiah terus ihrob anu mutahas cek guru teh wal ismu qad khusis sabil jadi kama terus Robbana karim hanya guru mata cek Tuan Abdul Qadir ta'alam terus belajar jelma nu panghadeuna mah teu eureun belajar sanajan geus jadi kiai tetep sahiahan ka dia hasil dagangkeun deui angap we urang teh ngawarung balanja mah kagulosir hasil balanja jual deui lain urusan jeung manusia ngajualna jeung Allah nu ngajamin hari ieu mah masyarakat nu kurang akhlak mah sok cucungah goreng adab kajengan teh kiai ajengan ustad sing ikhlas dan kiai mati pasantren kene geus ikhlas tong ikhlas qanaah ge geus digayem minang taranya atuh pan qanaah hakanan malah kabeh dieuna diaji dina hikam al-a'malu kulluhu suratun qaimatun wa arwahu sirrul ikhlas sakabeh amal teh kakarak rorongkong anu nangtung cek Sayyidina Thailah Sakandari can hirup nyawana amal teh ikhlas mata tong dipaksa-paksa ikhlas mana buktina kiai ikhlas lalajoan nu diciburi lain upae keluarga mayit rek mere duit nuhun teu mere duit sawios mere duit mayit dilaksanakeun sesuai jeung syariat teu mere duit ge sesuai jeung syariat sugan keluarga mayit teh bapana paeh anakna teh ka ustad mere duit ngan 50.000 mayit bapana teh huluna teh sonjang lungidul nya hareup kawetan cek anak mayit teh kunaon ternyata asa guer golib ieu mah sakanya urang mah biasana mayit yang hulu ngare nyeureub ka kiblat nyepun bapa di kaki dukeun cek ustad teh ikhlas teu sadar sia mere duit kaingan gocap hayang kakalen juga dengan gope goblok gitu tara rek mere duit mayit tetep dipulasana sesuai jeung syariat pertanda kiai ikhlas justru nu teu ikhlasna nama masyarakatna eta lamun saminggu aya nu paeh 2 jadwal tahlilna barung bada asar salutan kakaler corencang salutan kok kieu pacubel terus adena cerita menang hampir kaki dulu kabeh pandiwetan ge sarua tahlil di kaler ge bagi 2 tuh moal teh nata kunaon di kaler mah salimihna top ramen abdi mah bade kami sedap mata kitu ge teu ikhlas kiai mah tetep we dipulasana sesuai syariat naon sabab kiai paham yen ngurusanan mayit teh fardu kifayah cepat kali jeung duit teh kayak teman tadi Allah nu ngajamin malah dina kenyataan mah tetep dibedakeun masyarakat biasa keluar usum tahlil usum dibagi rokok dikana gelaskeun 5 batang sami lain Samsung Inpio 5 batang kata 5-an pas natangga jeung masyarakat mah dibadok 5-an
Pengen sia tukang cermet lain sorangan di mana kumaha ajengan da ilas teh Allah nu ngajaminna ditoel di bumi malah nanya terus ajengan sok ieu kantenan jeung punten nepi keur sajengan nyesepna bere Samsung Sigeros Kardat Marlboro Kurang Pinter Sampurna Mil teu kasebutin piong sajengan teh Sampurna Mil golosor sabatan teu wanieun sabungkus eraeun 2 bungkus era paling goreng teh 5 bungkus dina tahlil mah aya pengajian ge mah teu pati gali tenang deui tong dipaksa-paksa ikhlas terus belajar di wabah diwurukan tadi ge sorogan dugi ke jam 8 kuring ge sarua bari capek sanajan aya minantu tetep we santri mah dipapatahan saya patali jeung capek bab rezeki Allah nu ngajamin saranekeun ka Allah justru sok mangga teh balik atong dicara geuna di akhirat ge moal ka surga sararea saya nu bertahan lain tah yang balik cangkeulna menetaku ngan aya iman tina iman bijil era rek mojengkang teu wani mata kuring bari waklit itu merhatikan kondisi jamaah ini teh geus penting mustami teh mun kicupna geus lineuk saya teh ciri bahwa mustami geus lelah acenah henteu abdi mah masih kena cenghar sumuun tapi pan sampean mah cangkeu mana buktosna nah ditaekeun ka luhur ya son kana bias mangsa bias bias mangga jadi maksudnya baca balik percuma tuh menyampaikan keterangan di Mustami HS yang ia mah pangapunten Mbak berkah guru ya mah dari ilmu Rabbana Karim udang di dia kan Allah ngerasakan penting ieu kuring MOU di alam ajali yen penting ieu teh di Jiburial kita lain ningali Kang Yusuf Gojali sanes Gusti we nu ngonangna ngan ieu mah asbabna ngan lamun geus bener-bener pana mah al asbab la tu asir teu kadeuleu sababna ieu mah barokah guru we matak di dieu para alumni wangsul di dieu urang umur geus rek 40 tahun ilmu can pati manfaat muka praktek ngahikmah nu nyieun tamak kasarumahan ge eueuh ceramah jadi mubalik komo rek mimpin tahlil teu kabagian jogna ku kieu senior pendek kata ilmu can pati manfaat umur geus rek 40 tahun tong nanyakeun kunaon aya pasoalan jeung guru nu tacan angeus kewat gara datang penta ridho tapi da guru marido tapi nu boga guru benduan da kuring ge ayeuna dibere cai herang ku kuring dipegeskeun ieu gelas da gelasna mah moal nanaon ngan panitia nu boga gelasna leres guru marido tong boborok aya kasalahan santri larutna dibadog ku santri tetep ridho buktina kiai jadi kiai berarti guru ridho boro-boro ilmu nu diutahkeun laut di badog ridho jadi kiai tak kewat dira datang mesti aya pasoalan nu teu nangis tak kuring mah ieu pangapunten lingku gede ilmu Jawa Barat kakurilingan Banten ketika Lampung ku barokah doa guru waktu di Bandung 2 tahun pegawai ngemandian mobil ke di Banten guru lelah tara kungsi di Piwarang sing teh bah manawi badai di peuseuh cenah mangga peuseuh jam 11 apan karawasnya bah urang capek awak lelah asa ringsek dipijit raos pandrep teh sare guru teh teu wani nyingakeun naon keung bisi guru boga urang teu aya raheut hatena jam 1 masih kena sare jam 2 kakarak boga rek tahajud mabokna ari hidup masih kena aya cing teh insyaallah bah atuh cenah abah sare malah diingatkeun cing teh teu wantun abah boga abdi teu aya keung abah beli kecewa cenah moal bakat tingkuri da umureun guru sok dipencetan teh ka ngableduk dina lamayna doa nu teu dipenta
ngobokna sing alus nasib gitu sing jadi kiai sing jadi mubalik gitu pokoknya itu hati apa ngan catat dan abah wasiat lamun jadi mubalik kade abah wasiat tilu perkara naon cing teh mah hiji ulah nyampikeun keterangan anu maneh teh apa emang bener arek ngomongkeun naon ari teh apa kedua cek guru kade ulah ini kaunangan lamun eueuh nu ngeunang ini ka garasi ngahaneutan mobil cek tatangga saya bade kauluman muhun aya nu ngeunang eueuh kiai geblek nu katilu cek guru kade ulah sok kudu meh urang nyampaikeun mustami katingalina semangat ulah kaboloksokan kontrol bisi hanas ku hanas maneh capek nyampaikeun keterangan ternyata mustami teh teu ngartieun kana nu dibahas kita tanya cek guru lamun ngaji geus saja kahartos henteu cek mustami teh kahartos beres we sok komo lamun jadi tumal da kurang taros ieu mustami kahartos deui ya acan tanya guru ge lamun ngaji geus deugeut ka sajam nanya mustami kahartos teu acan geus we cek guru capek-capek ngaji geus sila mesti can kahardi nyapan mata laku ge bisa angkuh mata ge mau tak kurang ikhlas atau pahe gitu manehnya tarik deh tara ngopi kieu sok kopi hideung ketika naon bete dak barokah guru mah karaos matak lamun urang tani tepat jadi usaha tepat lancar ilmu can pati manfaat lain salah jajarah tage alus tabaruk ngalap berkah sugana tos balik ti makom wali teh urang menang keberkahan tapi inung bapak guru datangan punten ieu lain mamatahan ngojai kamonyet lain yaktos ieu mah saling wasiatan tapi pangapunten karaos ku sadaya ajaran balik di pasantren pribados bah mukim wangsul di pasantren teh tahun 82 keluar di Ciberem teh ang meuy dukatos lahir dukata aja tahun 88 awal teh keluar ngalih ka Cisantri ka Pandeglang eta tahun 82 mukim 84 nikah 8 genep kagungan putra haraos sararea ge anyaran balik di pasantren mah limu leres gawe ketimu maju teu bisa nulikeun moal aya rek mimpin tahlil cek kadide teu kebagian jobna ku kieu senior ieu eueuh regap teu aya anak hayang di jajanan pamajikan hayang dinapakahan akhirna pamajikan eueuh kasabaran berpikir meureun iraha rek majuna boga salaki ka ustad pangangguran akhirna minta diserahkeun sabi itu kok puntenan sabi ya kemah lain kopi hidung mujah naik kerating deng punten gimana sangat keabah kan ya pan gitu ari cek nabi pan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dzafahu sing saja iman ka Allah iman kana akhir muliakeun saya mah sareng muliakeun teu katuangan teu leuteun ge ku basa-basi punten ajengan rupina mangaya teh kopi kieu sareng hideung basa-basi daripada ngahidangkeun katuangan mata kerahat teh saya mah mata cek Allah qaulum ma'rufun khairum min sadaqatin yasbauha ada ucapan yang baik bahasa nu hade jauh lebih istimewa daripada ngahidangkeun katuangan tapi mata kerahat hate saya mah talamun ieu mah iman ka Allah iman kana akhir saya mah ngomongkeun kerating deng bakal lumpat ka warung orang cilik
Wangsul dari eta baru pun bojo berpikir merendek iraha majuna boga salaki kausan pangangguran. Akhirnya minta diserahkan. Dukung we ku indungna cenah nyai. Mending oge mempengorak keneh, mending minta diserahkan dan diserahkan ku si ustad oge hansip bakal ngawin. Istihoroh nanyakan ke Allah, cek Allah jalan terbaiknya picen. Allah rek ganti nuri hadir daripada si eta. Bener ceki kamde innama yu'allimukal man uli adami fahmika anillahi pih. Jelema mah sok kecewa haneuleuh jeung hanya lu mun perkara di kahayang kanyataanna teu sesuai jeung di kahayang. Hayang mah beunghar tapi kalah ka balangsa anu naong ka imah. Rumah tangga hayang sareundeup saigol sapihanean kalah ka minta diserahkeun. Tapi eta teh cek Syekh Ibnu Athaillah ain nikmat keneh ngan urang teu paham. Tah piceun ieu kuring. Karasa hikmahna. Eta lamun masih keneh buah pemajikan kasih eta puting ieu umurna 50 tahun. Kebayang peotna. Malah susuna ge jigana adilanjek jeung cucur jigana. Ku sabab minta diserahkeun piceun. Kawin deui kan umur 17 tahun. Enak teh tacan 40 Pak. Teu nyandung teh lain sieun. Dan pamajikannya leuwih wani. Naon da eta ge bagor keneh begitu. Atuh percuma urang pamajikan dua oge ari nilaina di bawah tidur imah mah capek-capek maraban. Limbung lagi tapi datang ke guru, cek guru sing istiqomah daripada pengersa dengan diuningakeun. Ku Abah dina alfiyah ku bahasa kastakim Syekh Jamaluddin Ibnu Malik. Mere contohna dalam artian tong sok riweuh ku bab capekeun. Itu mah geus jaminan Allah. Hiji ayat Quran dibacakeun. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Daya binatang nu merayap di muka bumi kecuali Allah nu ngajamin rezekina. Kedua, jelema sok tibalik poporose perkara dijamin ku Allah. Poporose perkara diperintah ku Allah dimomorekeun. Mata ijtihadu kafi maduminalaka wa taksiru kafi matulibamika dalilun ala timasin basiro. Sibuk getol ngolehan rezeki cul salat cul ngaji. Padahal duminalaka rezeki dijamin buat maneh. Dibalikkan watak siru kapima tuli bamingka gagabah lalawarakan ibadah para nyata ibadah diparentah ku Allah. Mun dibalikkan sibuk rezeki dijamin ku Allah cul ibadah para ibadah diparentah ku Allah. Pertanda manusia kitu lolong mata haten. Ayeuna ge buktos panitia nyiapkeun besek bagikeun datang ka imah pujit murid nahan lapar beuteung lapar buka besek celebok di dahar. Geuning lain menang salaki mun awewe mun lalaki geuning lain ladang macot. Tesing nagawe pedah asbabna datang ke pengajian. Allah ngadatang ke rezeki lewat tangan panitia tosok riweuh-riweuh teh. Da setiap umur jelema nepi ka poesukan jatah rezeki jeung isukan ku Allah pasti diantarkeun. Da anu geus biak rezeki na mah diantarkeun ka astana. Paham teh? Ngan terlalu murah mun keur kaum muslimin dongkap kana pengajian tujuan besek. Yang kaisur kesing kutuwa sekece penting datang teu cenah ka Raudatul Fatah pengajian mubalikna teh geuning cenah dibere kursi hipu teh mungeun sok mogeun mubalik sia hese minta hampuranna ge eta cenah palah jor kopi hideung ku teu begieun ge lamun aing panitiana mah kerating deng eta teh cenah dibaca teh saliwat mah jiga nyaah kamu balik padahal diomongeun hadir cenah komo we alhamdulillah. Pertap cek itu nanya kenging cenah besek alhamdulillah. Opat boro-boro hiji cenah. Atuh cenah hiji ge syukuran alhamdulillah urang teh teu kungsi nyangu teu kungsi ngasakan daging teu kungsi meuli samara. Boro-boro daging cenah eno geus ini. Atuh keuna ari opat mah boro-boro sabelah cenah. Kumaha cek nanya alhamdulillah untung aing teu tolak goblok geus ya. Ada untung ketolak. Termasuk kermubalik gergai datang ke pengajian tujuan duit rugi ke bina-bina terlalu murah. Cek awam geuning ge dibere sok ditarima tak ieu tak kabeh perkara amal oge gumantung kumaha niat.
tukang tani ini ka sawah tujuanna rek macul titik. Mun tukang tani ka sawah tujuannya ngan duit, tujuannya ngan belut, galengan ge pasti dicacak ku si eta. Mau balik datang ke pengajian tujuanna ngaji ibadah titik. Ngan tukang tani ini ka sawah meunang belut saemer. Lain dibawa kalah ka dicacak kan aurkeun kawahangan ai kitu kalakuan pagawean sae mubadir. Mubadir insok ni mubadir saha dulur setan innal mubadirina kanu ikhwana sayatin saestuna nusok nyin pagawean mubadir dulur setan kiai mubalik diberi duit ke panitia mun diterima nyier-nyier dituduh dulur setan tapi diterima teh kapaksa sabenerna dina heudeuna lagi Allah tarang lumayankeun kana pagawean hambana pasti Allah mayar lewat jalan lain talajuan sing yakin. Nadak Tuan Syekh Abdul Qadir numpang hade-hadena jelema mah ta'allama belajar mau dongkap ke guru mah sok nyaritakeun laku surah adab teh sok nyaritakeun buka jamaah sakean mun guru nanya ge kumaha dong ngaraja itu mingguan alhamdulillah berkah ti doa di pangarasa abah ieu mah culatuk hareupeun guru belajar teh bah di dieu mah saeutik ngaji di abdi mau santri goreng adab teh mah sosok waninanya kecuali ngejawab lamun ditanya lamun hayang berkah itu adab. Astagfirullahaladzim. Ajak kawan kasawasana aja diem deh. Mohon Pak, punten eta sekeutna bibir kiai. Robbana karim. Aku keur ngaji udud sia teh. Sok ngalet rating deh, akan tenan we. Teuing ngerang tersing udarah tinggi atau gula darah. Eta mah nu sok kena penyakit mah tersumbat aya titipan ti Allah nu kurang teu disalurkeun. Da berlaku teh keur ka sararea. Zakat 2,5% tina dagang, 10% tina tani. Urang teu dikaluarkeun ku Allah dicopot secara paksa. Duit mah boga 100 miliar dibikeun ngan dibikeun jeung balahina. Gering tegak tulungan tapi kan dioperasi ke Singapura beak 100 miliar cara mau balik poporose memeh nyangupan tapi ke padu harga heula kayak goreng patut ada tapi ke persisi rek jual cau galek tan bukan disanggupan teh can beres mah padu harga ke hayang 5 juta laksana dibere 5 juta kok cek Allah lewat panitia 5 juta ngan dibikeun jeung balahina pas balik ketik dagor mobilnya biak bemperna nomok leres yang naon rezeki dibangan jeung balahina teh hayang teu sih mulai kuring ka Ciburial dibere 5 juta tapi jeung balahina najis teh hayang kena 7 juta ge jeung salametna Dok, jelema nu beunghar hayang lega kebon lega sawah malah lain ukur sakintal 2 kintal hasilna puluhan ton. Ngan dibikeun jeung balahina daharanana ge di gram. Tahun sabab gula darahna naik. Kebon peuteuy 2 hektar sakali panen 80 truk. Kenaiknya ari contoh mah ka mana we teh batasanna. Ngan si eta boga tekanan darah. Sehat nama 120 per 80 paling tinggi 140 si eta pegak kebon puteuina mah ngan darah tinggina 800 kena ae tong sok seuri da batasanana rek 2000 ge eta pangebonna mah pangebonna ukur kuli digaji sampai 50.000 ngakan puteuy 10 papan ningang teh nanya cek haji nu bawa kebon raos cenah kang teh cenah bahaji atur nuhun nikmat ka bina-bina uang wantun seten uang puteuy seueur pan bahaji tos widi cek haji nu bawa kebon puteuy boro-boro 10 papan satelebuk geus ya hege
kalau jadi penyakit cenah teh ngadahar putih 10 papan cenah tahara kan mencret tunggu mencret mah eta mah dina akibat berlebihan teu nyesuaikeun pan lambung teu narima kalau di atas 80% cek Imam Ghazali penyakit teu diakibatkeun tina kadaharan cek haji bahaji mah gebon putih mah lega maneh nu ngurus boro-boro 10 papan sapapan gitu kuat sasigi kamari bahaji tapi kata tulus malah dina gugusikeun langsung ngejengkang di tensi teh darah 1200 kebon putih mah lega ngan teu bisa ngakan pare mah puluhan ton ngan teu kanikmati jangan pamajikan magelis dilancek jeung bintang film ti dia ngaran Preti Sinta ngan kehet leuleus jangan boga rezeki duit loba tapi dibarengan jeung balahina tak sawios urang mah boga duit 100 miliar ge nu penting jeung ridona Gusti saya tong popora saya tak tadi ge Kangjeng Yusuf Ghazali kacenah bung ieu ka mana jeung teh ka Ciranjang rada ngajenghok ka Ciranjang paling mana tah cing teh tingali gugulingan ge ka digeugepan cing teh aya naon nuhun cenah punten pangsapaatankeun lah tong ka mana meuni cing teh dari nelpon oge geus irodah Gusti naon gerak urang aya naon ieu cenah pangresa ti Tasih ngabatalkeun teu damang cek hate teh kieu irodah Gusti mah rezeki min haitsulaya alamun kapan layah tasib mah ladang bager leres teh make di aku ieu rezeki min haitsulaya tasib ladang bager layah tasib mah layah alamun sapunten wangsul deui osok nang krating nya kan tenan we tarak teu tanu jadi penyakit mah lain masalah nginum krating teh ngan teu diinum sote pan aya kitab Syarasul Mutafik ini kehedatna Is Abdul Rafiq kayak keterangan jelema merek karena era teu halal eta kalau bener ridho ikhlas lillahi ta'ala ge tadi memang diomong dia mah datang mah teh diomong kekarat datang terpangsa cekap gitu dibungkus aja tentu saya sok dicirikeun panitia ikhlas nu jujur aya na mobil teh kurang cirikeun bener teh ikhlasna nu kaduana wa allama teu bosen ngawurukan santi nu bager nu teu bager tetep anak capek teh patalina jeung capek tetep santi diwurukan paling di tekoran jumlah kitabna coba selesai tetep ngaji sing teh kuring ge urang ngaji urang podoan jeung sakalian jeung nu penting ngan nu urang 2 penting 2 diumumkeun ngaji der asa kabisa we da cek guru ge pan tadi sok nyampe keterangan nu teu hafal urang tapi barokah guru termasuk ang cibereumnya tak ang di dia gambaran simposiusa sing dipikanya aku abah deh tina teu dipikanya lagi alus malah kudu rewas mukimun gogoda ulah sok hayang pindah marukan pindah moal papanggih jeung coba terus malah pungi kamari beribadah ngaos di surat ya dengan curhat punten teu pangrasa abdi teh reupakeun pungsat bahan ilmu masa kadarna ladang masanten aya mung ieu teh nomor 2 keur disee rorompok pada rugrug bias mahal kadang dahar sore itu isu masyarakat keur kontrak cenah mayoritasna cing teh ngiring bingah nuhun cenah pangrasa mah make nyeros kitu cing eta pangalaman teh haji sahal mah 15 tahun kaliwat malah di tengah puncak nami toha amok teh dibawa ke Mekah apaan gitu cek Rasul ke asin di laman asa ilai kulinyen hade ka manusia nyin goreng ka urang cokomo ieu mah mitoha nyin goreng nanti goreng sote cek nafsu dah hakikatna mah aya nikmat keneh Allah lek ngangkatkeun darajatkeun lewat kitu cenah meureun we kieu mah geus kaliwat da urang mah enak keur ngalaman justru bisa ngomong kitu teh berbagi baheula tarasa
tangkurak asa bencar. Tapi pertahankan teh pamajikan supaya taat. Dicokot kumitoha cek pamajikan teh punten bah urusan abah abdi jeung abah rama abdi nugus ngatik ngadidik kuyang tai kuyang siki tapi sabadana nikah mah abdi teh tos gaduh caroge kawasna abdi teh kedah turut tumut ka caroge lain haring hartina abdi baha ka apa tetep abah marek didongkapan abah mah rezeki rek dianterkeun ngan kitu soteh nafsu abah bah menang perang eta ngalam pemajikan sarwana minta diserahkeun tah eta mah kiamat sugro dengan mah nama opat jeung hiji baru minta diserahkeun tapi nu geus mapan para alumni bilih bade naon deui teh oh kadinya sugan teh lepas ka dieu mangga cari dia tong balik des ya coba beng bata deng aja deh bawa tosok ini nganggap jambut nempok jam lain rek angus ngontrol waktu jadi dia ngawas juga jam sabaraha subuh tabu 1 ya dan nyiksa jelema teh kudu panengeul wae udah ngaji ke jam 1 geus sarua ini teh pojol da sebelumna mah tak pinahkeun mik ka dieu ka kontrol da make jamna di kali ieu geus dana wae ituna leuwih ngahargaan kokot hiji lagi ngontrol waktu bae dituna rek kajenan Rabbul Alamin tapi yang ngontrol waktu teh kieu we reret tadi kayak kanyahoan da ari keur ngaji ge mun berhak nempok jam cukup ukur mubalik mun mustami coba-coba nempok jam teu sopan eta teh sarojeng dita eureun ka mubalik model kori ning sorana rebek napasna pendek lagamna lagam balik Bandung itu kangen panggung teh sadaqallahul adzim cek mustami tah eureun teh teker mubalik mah mustami nempok jam kita teh sarojeng kode nitah eureun teu sopan cicing we mustami da kieu ge bukan rasaan capek mah dieureunkeun ku Allah we bijil rasa capek kalau mau kuring masuk sudi nemponan lagi mau balik dua nu hiji pribumi kedua nu jauh pribumi teh lila pribumian teh dawani ki tukang teh kieu kokodana teh sul adab teu sopan teh ka guru wangsul deui teu eureun ngawuruk pengajian sibuk da urusan rezeki mah tadi memang pasti geus dijamin untung nak ngaji mah Rabbana Karim boro-boro masantren di dieu mukim salila-lila ayeuna we dirompok ka dieu sumping ngahadiran peringatan Isra Mi'raj jeung alumnian eusina pangajian dongkap ka dieu jelema rek ngaji memeh ngalengkah geus dihampura dosana ku Allah tong diamin anda lain doa keterangan sok para nyambung mudah-mudahan nu hadir wong ieu sadayana kalebet golongan jalmi dihampura dosana ku Allah. Amin. Amin. Eta mah doa eta mah. Malah urang dieu urang Ciburial aya santri. Pangapunten katuangan dibikeun ka santri, am dituang ku santri, jag-jagna dipake belajar. Santri belajar, sah huruf belajar. Jag-jagna pamerek di tetangga 10 kahadian ke mereka kadaharan atak santri mah lain pahlawan ke indung babana unggul tapi pejuang ke warga sekitar Ciburial ya malah santri teh ngalak daun dipake nyatu ge disebutna teh hilet malah anak dipikahayang ku santri cek indungna istighfar cenah sia teh
Kedai kasantri deuleu nu geus ge kabeh ustad panganguran cenah diceramahan anakna malah ceuk akinana teh lah cenah budak kitu mah budak kitu patut hayang kasantri mah ruqyah cenah ka dieu astagfirullahaladzim padahal ayana santri teh pangapunten pejuang keur warga Ciburial maka kudu deus ka santri santri belajar urang mereka daharan sahurup 10 kahadean keur mereka daharan terutama di dia ngagugurkeun kewajiban keur urang Ciburial apan ngaji ilmu nahwu teh wajib kifayah keur urang lemur wajib ain keur rek ngagali mana Al-Qur'an jeung hadis eueuh saurang-urang acan nu ngaji jurumeh imriti yaqulu alfiyah doraka seciburial kabeh aya we santri gugur dosa naon sabab katalangan kifayah padu kifayah model di Ciburial aya nu maot RT aya Pak RT anu mana? Nyemput. Coba ngacung. Disebutnya maksudnya ngarah lebih akrab di akhirat supaya RT bebarengan jeung Abah Ciburial. RT paeh punten tong sieun. Di urusanan ku Hansip di Manian ku Hansip dibungkus ustad rek mantuan ge nyiku cicing cenah tadi mah proyek dewek dibungkus ku sorangan atau ari mai ai keramikna teh dengan rada miring ge terus digebregeun gempa mayit RT dengan gulipak sorangan segansip dengan jauh atuh cenah teh bebening keur hirup ngariweuhkeun cenah geus podar mah tong kalapak kolepak salatkeun ku sorangan bawa ka kubur dipanggul ku sorangan gugur dosa tak kudu sejen dalam katalangan kan wasok hayang-hayang teh paeh dikuburkeun ku jelema ilmuwan ku tadi teh sanggulukeun ka kidu pan urang mah punten nya sesuai ahli sunnah wal jamaah pocongna teh dibuka talina singlitkeun ngarah pipina ada kana taneuh dibacana ge surat al-mulk inna anzalna shalawat si Hansip malain leuh ilmuwan bahasana teh jeung asal tina taneuh RT balik ka taneuh masal seuneu balik ka seuneu masal angin balik ka angin sing betah cenah teh sia jero kuburnya urusan pemajikan sia ngora tong dipikiran tuluykeun ku dewek teh kuburkeun kitu patut untung we mayitna teu ngaririwaan tak tong hayang-hayang teh dikuburkeun ku bodoh teh ku kiai mah tadi teh ikhlas tetep kakale sesuai jeung syariat teu berpikir rek merena naon teu Allah nu urusanana nu sarajengna cek Tuan Syabdul Qadir wa amila bi ilmihi belajar teureun ngawuruk teureun sesuai jeung kanyahona diamalkeun ilmunana naon sakanyahona digawe dari bodoh mah punten ka Mekah ge dibawa ka bodoh ieu mah pribatos tahun kamari angkat teh hajian arba'in di Madinah sok dituturkeun ku aki-aki bodoh da bodohna teh dibawa ka Madinah apaan di ditu mah imam teh banyak para jenengan terus ngadampak ka tanah suci imam teh sawu pan kitu sawu subuh bakung kitu terus tiap rek salat dikuring sok diiluan ku aki-aki eueuh ilmuwan berdidengan geus rada loweh jenengan punten bari tumaros aya naon kitu Pak eta imam cenah ka kupingna teh cau itu oh atau cenah hayang cau ari bodoh mah kitu tong ka luar negeri bodoh mah di urang we tingali ilmu bodoh kebeja ngamajikanana mah akang rek ngajaran jumaahan ngajaran jelema edan mah datang ke masjid imam keur khutbah da dia ngap kafaratan da bodoh padahal cek ahli fikih imam keur khutbah urang datang asup tong diuk salat 2 rakaat qobliyah Jumat ngan ringankeun dalam artian nu sunatna mah cek ahli fikih tong dibaca datang ke masjid imam geus meunang 3 rakaat poe Jumat teh urang datang entong disebut kafaratan datang asup ngamakmum imam uluk salam urang nangtung deui datang ke masjid imam kasampak geus tahiyat urang datang tong dianggap kafaratan anu aya ilmuan asup ngamakmum Allahu Akbar tong ruku tong sujud langsung minut tahiyat imam uluk salam waktu asar be waktu dohor be waktu Jumat
nangtung deui cek ahli fikih ngan lain 2 rakaat tapi 4 rakaat. Punten bah gitu kan. Malah aya ieu datang ke masjid, lol, balik deui cek majikanana kan teu cieu mah teh henteu kunaon kaporotan sanes naon geblek DKM na. Eta dina lompat ke masjid tapi kan tulisan nu mawa HP ku dipaehan. Daripada aing dipaehan buku-buku. Gara-gara mawa HP. Aing kajian teh tetulus jumaahan gitu bakna. Kadang bodoh. Mentak paingan ku Allah dijamin nu boga ilmu mayarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkatkeun derajatna ge ku Allah bahagia. Nu boga ilmu mah hayang ka Mekah hari bebeja ka Allah. Dengan mungkin kaluaran alumni Ciburial hayang ngabangun darajor-jor ka Pemda mamawa proposal. Hari ka Allah baca surat Waqiah punten ya jenengan beureun tulisan kantos menang. Laporan ka Allah baca surat Waqiah tiap ayat selang pun dia bisa norek abade sok pikir doa nanti Allahumma jlibli danani wa darahim wa jlibil fulus ajmain uhduru bifadlika wa karamika ya arhamar rahimin tiap ayat terus lang beres semacam Waqiah eta akarak tuntut kudu'a Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban bi ghairi masyaqqatin walam tihanin wala ta'abin bi asrari suratil Waqiah wa bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bebeja ka Allah Gusti abdi bade ngabangun artos 1 juta mun dia ngabangun moal cekap tapi bangunan abdi geus ngabangun hoyong rengse hoyong cekap ku aja 1 juta awurkeun ka indung ka bapak ka yatim ka guru ka abah ka dieu. Wah daya 2,5 juta kanggo abah doakeun abdi ngabangun sing laksana. Dagoan we. Geus satahun can ngabangun keneh tong nyalah. Da waktuna Allah itu lain pilih nu waktu nu dipilih kumaha cek Allah. Dagoan we ke waktu nu dipilih ku kami ngan pasti bakal laksana. Dari nu bade mangga aja tukum. Kobiat tuh. Tak kuring mah kitu rek meuli sawah harga miliaran teu beja we ka Gusti. Rek ganti mobil asal ngagorolong we kudu hade meuli Pajero. Itu ka Gusti cenah meureun pantes wae jangan mada sok jadi mubalik ngaji ka mana salah eta intimad kitu patut tadi kitu mah masih kena jika tadi ka sawah rek ngalabelut panitia ge diketesek pasti ada kuah milabi diamalkeun ngan tentuna kita tapi anu masih kena masanten di dieu maksud wa milabi ilmihi teh ari anu biasa kebiasaan di pasantren ban-bannya santri malangki ngalancingan biasa kieu ya tapi jadi kiai datang ka imam mah tetep we nyesuaikeun rek macul panggaleng mah ku lancingan saya keuyeub naik mau dititah pemitoha cek mitoha teh kasep pangurunkeun buah mangga ai dititah pemitoha teh atuh santri mah sadar moal aya di manusia pangbager-bagerna iwal ti mitoha kita pemitoha teh kan nurunkeun buah mangga siap 86 dan gitu ngan teu nyesuaikeun kuduna memakai celana minimal make kolor ieu mah teu nyesuaikeun dadamping mereka tanggal mangga da kebiasaan di pasantren dadamping eta mah teu nyesuaikeun datang kana tanggal mangga kaluhur sayang tawon breng asup ka jero samping 5 nyongcong kana mastaka al-mukarram punten diharapun umum ge mah komo bari paingeun ngerasa abah guru besar ulah sok nyerita kasar goreng ganti ku al-mukarram ulah coba-coba nyebut kanyut ka dia kan contoh eta mah celok teh nyongcong nanti setengah ngaragrageun maneh ka handap borok ku bojona akang teh cenah kunaon ka musibahan aya naon lain abah nu lepat tapi akang anu teu nyesuaikeun abah urang nurunkeun buah mangga ngan kebiasaan akang dadamping kedahna akang teh make lancingan aya naon kitu ieu mastaka al-mukarram dicongcok dibukakeun teh ku majikanana innalillahi wa inna ilaihi atuh segede aqua majikanana ngeh kaya tuh cek salakina tosok ngusikeun ubih ragrag jeung
salaki kamusibahan kalah kangeuh kae sanes sedegang hapunten sanes teu ngiring bela sungkawa teu ngiring duka cita abdi teh ngeuh deui teh ras ku kagetna dan nuju wengi mah teu kieu ieu mah masyaallah tabarakallah akang mastakan nanti ka sagede helm cek salakina bu guru bawa ke rumah sakit telepon ke desa pan ayeuna mah kalau saya tiap desa tak ambulan telepon des kirimkeun ambulan ke Ciburia kirimkeun taikeun kurungkeun seureunna nyung tuki teh itu ke jalur ya tukang ojek saat itu teh nu teu mah cek ojana teh cenah pun lanceuk ka musibahan penyawat naon supir ambulan rada ocon teh lagi kieu nah dugi teh kabunut dicana ka UGD dok engal tangani ieu teh pun lanceuk ka musibahan aya naon pas di musibah mastaka amukaromna dicok tawon buka teh ku dokter masyaallah cek dokter sepanjang pengalaman praktek saya puluhan tahun baru kali ini cek dokter melihat barang sebesar ini cek dokter teh ka bojona neng geulis punten bade kumaros ieu teh lanongan teh nyerina bareusna cek majikanna teh nyerina we cenah dok bareusna mah teu kenging ka ciri je kada demesna we kada kitu patut kadang penyesuaikan tapi omongan ya mekeur ngaji geura aya gadag gidig segala diantarkan eta teh menyesuaikan mah tadi salah seperti urang jadi kiai jadi mubalik menyesuaikan jadi imam pan aya warning tina bige hadisna teh aya nu dikawitan ku idza shalla aya nu hadis ku idza amma idza shalla ahadukum bin nasi falyuhaffif di mana anjeun salat mimpin jadi imam batur ngamakmum ringankeun dina bacaan dalam artian maca surat tong kaboloksokan sesuaikeun ieu mah kumaha sek kudu meh jadi imam rakaat kahiji tos Fatihah teh suratna teh Al-Baqarah kedua surat Yasin direret teh ka tukang makmum aki-aki genep pingsan kata perhatikeun cek Nabi makmum teh panteng ngora kabeh aya nu tasepuh nyeri cangke, nyeri tuur, nu asam urat, nu kaberengseng hayang nyadu hari imam lila ting maca surat makmum kebabayan dina karpet padahal udah ngaji ulah sok kabolok-sokan jika hade ngaji tepi ka jam 2 ngaji tepi ka jam 2 jam 3 jelema ka KRS subuh gembrah teu salat subuh kata ladang teu nyesuaikan kita kuring ngebulak balik mik terus kikian teh bari ngontrol waktu sono Kang apunten bae mani Allah Rabbana karim kadengan beureun cenah ari jeung bojo ge dirorongkok kitu dina kasur ulah sok kitu teu aku di hareupeun majikan ngoceh atau ada kira kikituanan ayo ceramah dulu majikan tukang beca ge ngagoes teh di jalan datang ka imam terus ina ngagoes penyesuaikan nabi omongan tak abah sing siswa amokeun keberkahan ka pribadi sing soleh ieu Pak kate teh lingas diajak bager itu diajak ka kaler bager mehna mengko malah tenggur kakujur umur geus 54 we kayana teh eta meureunana normal teh tempat paonangan sok aya we awe kepereungkeunna kahayang dikawin dan tetep we sadar cing teh maneh mah bager sote ayeuna dumeh ningali hiji sahal geus kieu nu di imah mah cing teh baik narima dina kayaan keur teu bogana naon mah tetep we ngupahan maneh ya ari eusina mung bencar we sirah tapi para jenengan bilih bade ngawara rayu mah teu kudu izin kana kolot make kudu izin minta segala bebeja korolos we
sah cek abdi pikir ngan geus 4 tahun kanyahoan pemajikan ngagarawak tong ditemal eta mah masalah di onak majikan kecebrek ketika melek ya kacang niang kajang kudu ka abah heula atuh urang ijajah ari can katai kan ulah sok coba-coba ulah sok wani ngomeseun ari can bisa niiskeun seuneu majikan ketika melek dia kacang niang kajang pemajikan akang kitu patut kalakuan kami teh nampokeun kesetiaan ka akang teh 1000%. Ternyata dihianati midua hate memadu asmara bejana akang geus kawin 5 boga anak bejana 4 tahun atuh teu minta izin geus siang ngomong-ngomong cenah ka aing mun anu kapelengkok hampura kitu pang akang untuk ngomong pan ari kawin teh ibadah lamun ibadah diomong-omong eta teh ria eta jampe lamun nyandung kapelengkok saya masa minggu pengkar lah ngobrol jeung pun bojo tapi lamun umi maot teh heula ulah teu dihawa wah cing teh insyaallah moe cenah abi membuat kawin deui nya cing teh kumaha we meureun teu kudu ringrang urusan eta mah lain pikiran yang di dieu malah cing lamun diidinan mah ayeuna ge beletuk ke tina lamoina hayu atuh cenah urang tanyaan ka teh anu aya salagina teh pae nu bener sih teh cenah pilih bade hege ka dinya mah ngarageunah ada baturan dipikir cing teh pamajikan mah nilaina 8,8 itu mah 6,5 teu hayang yang cing teh rajeun izinan ka aing teh radutan ya mapunten Bah nyambung lisan abah we motivasi kepada alumni didik yang menjadi kiai eleh pemajikan malah naon eta kalakuan kiai harus alumnian ka dieu baru ngamplokan ka abah ngan gocak cek Sayyidina Ali ge kami belajar ka hiji jalma sahuruf ridho dijadikan abidna ka abah mah tuh ka dieu teu bebeja ke pemajikan da moal dorah ka pamajikan komo teu ngijinan saling gugit teu minta izin teu naon daripada bebeja urang dibatasi akan tong sok kumasek nyaho usumuyang ngana duit hese alumnian major we ka itu tajang bensin 5.000 kali datang di Cibareno atuh kakarak nu biji solok geus beak bensin tong diguguk majikan gitu mah ini mah yang berkah manfaat ilmu abah abdi teh punten ka dieu teh sarihan terang ngiringan jalaran abdi tebih bari kayaan waktos mugi abah ridho ka abdi tetep namplokeun doa keberkahan kaum abdi mugi salakadarna sataun sakali abdi nempangan abah ageng mah henteu mangga we cek abah teh rada gede ieu beda jeung si RT keur mah balik di dieu teh jadi ustaz acan kudu jadi RT guru kurang mahabbah kurang hikmah tungtungna tina ka RT-an ge dipecat lamun alus mah ka guru naik kapilih jadi RW kumaha lain cakar tuh malah cidana kumaha kita matak insyaallah alumni di dieu mah wangsul karorompok putra tetangga diurukan ieu mah ang punten nya kabungkur di Ciberem ang almarhum Allahumma ighfir warham sok kieu ka santri teh tong sok ningali jumlahna cenah komo anyar mukim hiji anggap 100 10 anggap 1000 maksudnya teh motivasi cara supaya orang semangat uring kita harus bini mah anak tetangga we nu ngaraji urukan
orang Bandung, orang Jongol, orang Banten, tetangga kabupaten maksudnya. Rukan we semangat terus. Bener dijamin ku Allah. Tak wangsul deui santri nu masih di dieu ke wangsul nyesuaikeun jeung masyarakat sesuaikeun. Kondisi urang masih kena butuh ku masyarakat, interaksi jeung masyarakat sing hade. Kecuali duit geus loba, sawah geus lega, duit numpuk di bank jeung nehnakeun kasur masyarakat rek nuturkeun mangga henteu sabodo. Eta mah geus haringrang komo lamun tauhidna geus ngagoler mah makhluk mah geus pana cek eta ustaz teh abdi mah cekap iktimadna ka Allah. Nanti sok dina bibir di jelema edan. Iya mah pagawean sir pagawean hate hayang dibaca ku bibir. Udan ieu teh artos teh ti Gusti. Mang nama teh katempo ku abdi. Iya. Mereka jika geus muan mentas ka akhirat jiga. Itu di dunia kene tong sok kaboloksokan. Komo tepi ka balobah sanes lepat al-halaj. Syekh Sahal At-Tustari guruna al-halaj teu sahal. Karena geus hulul-hulul anu salah. Ngan sakitu teh ba aya mah tong panjang teh lah nu kitu nya. Masing-masing we ngan ulah tepi ka batur teu asup tarekat mah digoreng-goreng deh. Keun we dikeun tadi pangresa dengan bijak luar biasa. Bisa sabaraha? Obat-obat tapi bijak geus leuwih ti 50 obat. Sok mumung teh ngamuliakeun batur teh. Udah tadi kori da kuring mah dimuliakeun eta sora alus napas panjang lagu menipas timimiti bayati sobat sikah jawab nahawat tergi ngagermet cing lamun diodang ka pasantren ka itu era mere 4 juta teh. Tosok mumung teh ngomong kitu pila kadar teh make modal. Kanjengan Ghazali mah pasti mikir anjir. Lamun hatena ditoyal ku Allah. Cacakan kori sakedeung kabaros we itu 4 juta. Mau balik sajam leuwih mah nya sarejeun kori pan kitu. Natijahna teh reus. Ulah sok ngomong teh ngamuliakeun batur. Nu sok sirik bidik jadi kan ya tiren pinas dan rumpak dudupak nyewa ijin ka batur teh tara gede eta teh. Tara gede. Uring mah malah kana profesi ajengan jadi komandan tahlil malah diberi spirit didukung dan layak cing teh penting manfaat ilmu. Da ilmu pasantren nu pangheulaheuna manfaat mah ilmu tawasul cing. Maka ba abdi mah di ditu kurang kali nu lebet sanajan geus keluar di pasantren mana dicek geus katalar cing teh ya ila hadrati naon sabab numpang heula-heulana manfaatna eta malah termasuk mertua sok mimpin tahlil kuring mata tahun ngalumasakeun nyesuaikeun lamun kuring pimiluan dina urusan job tahlil sarua jeung sesama biskota saling mendahului opet sama job mitoha lah gitu. Sum kurban hayang manguncitkeun citu tong ka dieu aya kene kesepuhan mangga cenah ka ditu sapina geus dibawa citu kana pecana kapan era meureun mah sapi geus dibawa tuduhkeun ta ka mitoha tungtuna jadi dobo ka urang ngamblokan itu ngamblokan cerdas ngaranna mencit mah henteu mitoha mencit bobolokot ku darah kayak duit sarua kalau usum daging ge sarua mending hehenen tosok sirik ka batur tar gede eta teh tar gede malah teu ngalaman ladatna ngamalkeun ilmu kabur paeh damarukan arek megar di alam dunya moal di alam dunya masa sementara pan dina Quran ge summa ilaihi turja'un kabeh dibalikeun ka Allah nu beunghar miskin pangkat rakyat kiai santri tukang tani tukang ekonomi komandan tahlil turja'un RT turjaun, MC turjaun, tukang son turjaun, cari gini tukang son, tukang beduk, kabeh dibalikkan ke Allah ada sifatnya dunia mah sementara, ngetak, nges dibalikkan ke Allah sekalian nyangka habis perkara, cek saja justru sabadana mau mulai perkara.
urut usti, urut malik, urut tani, urut dagang, ngarejeki jeung sajabana dahar keluar asup imahna mulai diproses, mulai perkara. Ayeuna urut urang ngaji ge ngariu karasa kan. Nu balik teh heula karasa. Karasa. Malah dia herat loba jelema kokojakan yang dibalikeun di kalam dunia malah 1000 tahun bejana. Lain hayang getol salat, getol puasa. Hayang rajin sedekah kaduhung di alam dunia. Waktu hirup kurang sedekah. Tedak RT nyumang kana rajaban alumnian leutik ngarenghi tadi akhirat. Kang Yusuf Gojali mere duit leutik kamu balik ngarenghi deh. Yang mau dibejakeun sote karunya. Sebenarnya kurang hade eta bahasa teh Pak. Ngan ku sabab bijilna tina kanya daripada aja ngan nusa profesi katempo di akhirat ngarenghi. Mata kurang dongkap kade teh karasa ke mah di akhirat ngumpul jeung Allah yuhsarul mar'u ma'aman ahabba dikumpulkeun hiji jalma teh gumantung saha nu diolakeun nepi ka habahna mahabbah ka guru dihijikeun jeung guru. Kebiasaan sok mingguan ngahiji tah kumpul jeung sok mingguan ngahiji di posrona nyekel balak genep pagawean ngahiji jeung si eta tukang nguseup ngahiji ge jaga ge kumaha di dunia na ceuk urang ciburi abo abdi makasih sal amo pantur jangun tadi ge balikeun kabeh tadi alhamdulillah mah jiga ayeuna urang teh rompok ka dieu termasuk alumni sumping di daerah masing-masing cing rek kira-kira salamina di Ciburi rek marulih. Masih kompak atuh mah. Rek salami rek muli. Mutolab rek muli, kuring rek balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.